wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Sofi Rena Mariani. Abdi Haipan Nazla Muazara. Ayeuna abdi sareng rerencangan abdi bade maparkeun sajak nuju dulna sumedih karya Yasana Yoga Suara. Dina lolongkrang waktu aya mega mendung. Dina lolongkrang hate aya rasa nutup kapalire. Sedih kinkin sumending nadiri jiwa nutup kumawasa. Asa napak asa henteu kebek ku kaberat. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disingklir. Waktu teu bisa nunggu, wanci teu bisa diganti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekian nu tiasa abdi sareng rerencangan abdi paparkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.